adawa guru ngaji ngomong kieu ceng di durang teh aya agama hiji aya agama Buddha aya Hindu aya Konghucu aya Kristen aya Katolik aya Protestan aya Islam ngan eta mah Buddha Konghucu Hindu dihijikeun jadi hiji teh mah nah iya ya Protestan aya Kristen jadi hiji tah kemudian aya Islam nah jadi agama teh loba barang ditilik-tilik ceng geura ge ku Aceh nya nah kadeulana bagusan kene Nasrani jeung Islam mah murtad ngomong kos itu murtad nah kadeulana ku urang barang dipandang bagusan kene agama Kristen jeung Islam murtad kos itu murtad eta geus ngabaguskeun kasalian agama Islam murtad namun kumaha ku lamun kiai semua agama itu bagus. Mun datang kadinya murtad. Lamun kieu mah semua agama itu bagus. Wujud kidam bako mukhalafat. Burang masih keneh ngebahas tentang ridah. Nu hati-hati lantaran keluar tina Islam pegat tina Islam tilu rupa hiji pegat tina Islam teh ku niat kufur niat jadi Yahudi niat jadi Nasrani niat jadi Konghucu Buddha dan selanjutnya seketika eta nyana ngageser nyana jadi kafir jadi murtad nu tobatna kudu maca 2 kalimah syahadat marka 2 galuar tina Islam teh ku ucapan kufur na ieu loba pisan bahasa-bahasa anu mantak ngaluarkeun urang tina kaislaman naudzubillah min atawa pagawean kufur digoyahan ku Kim Musonib eta mah omonganana anu ngaluarkeun tina kaislaman teh naha istihza ngaguguyon ngageugeuikeun atawa inat bener-bener teu percaya atawa i'tiqadan pertekadan nganapikeun ka Gusti Allah jelas lamah ridahna kufur lah udah tiba heula cak kiai cenah nu nyieun langit bumi Allah bae jajan orang kabuktian teu percaya aing mah jekna bahwa pangeran teh Allah geus jadi areng neraka bakal keluar tina Islam naudzubillah min dzalik masyaallah atawa ngabohongkeun ka para rasul lah dongeng doang sama kiai bahwa Allah teh cenah ngutus para rasul-rasul aing mah teu percaya saeutik-eutik acan ja Allah ngutus para rasul geus kaluar tina Islam atawa ngomongna kieu ai Kangjeng Nabi Adam Idris Nuh Nabi Soleh Su'aib Lut kabeh termasuk Kangjeng Nabi Muhammad emang nabi tapi Kangjeng Nabi Isa mah teh lain nabi teh mah pangeran geus sate di sate jadi areng neraka kafir saurang Bandung teh dipercayai sing ade atawa kieu ieu mah
sia sing bener atuh hirup teh sing ngarukun negara ge boga rukun tetangga rukun warga ai sia ipan sia bakal balik ke akhirat sing boga iman atuh sia mah hirup teh teu ngarukun jasa segala ngeridit segala duit bank segala ayu geus cek aing mah teu ngarukun sia eta kos kitu hirup haji ongko goblok ongko ceng mah teu ngarukun ceng mah ji tolol aja sia mah pan mamawa si mbak mah luluh teu meunang aya anu herang geus sia mah dibonceng bae ya ceng mah sia mah teu ngarukun hirup sing boga iman atuh eprak nyana ngomong naon eta iman segala iman segala naon eta iman ta eta teh ngahinakeun kana iman kos kitu eta geus murtad sing hade tah jaga mentek dibolak-balik nyawa aing mah lah pokona mah aing mah kumaha aing bae hirup sia nganasehatan aing sia ngomong segala iman segala naon la adri mah liman aing mah teh nyaho naon eta iman teh nyaho aing mah geus kumaha aing bae hirup mah geus murtad ngahinakeun ka iman lamun kieu mah ye atuh aing geus saberat tuh hayang ngarukun mah ieu mah keur kabeneran aya fasilitas be aing hirup marakane mobil boga duit aya awewe ambalaya aing huju menggebu keur usaha aja ku aing jogot duit ba aing nyawa teh haram ngan lah tuh ke sagadeng deui aing bakal tobat henteu teh mah kos kitu mah tah sadar berarti mah tah tinggal diimpus bae teh mah sadar tau ke situ. Tapi lamun geus cara tadi mah naon iman segala naon. Teu aing mah geus murtad. Masyaallah, dak sing hade bahasa-bahasa lantaran pan malaikat. Mayalfizu min qaulin illa ladayhi raqibun atid. Hiji bahasa nu diomongkeun ku urang kecuali dicatet. Engke mun di akhirat aya catatanana kumaha? Masyaallah. Geus mulai barang urang geus ngaji kieu nyaho balik ka imah langsung nungguan salat zuhur wudu. Ya Allah ya Rabbi meureun abdi keur nyaho loba omongan-omongan abdi anu kira-kira ngageserkeun iman abdi Gusti hampura Gusti ieu barang geus nyaho ku ari moal deui abdi geus moal deui abdi ku ari mandek bener-bener ngajaga ucapan-ucapan abdi terus urang tadarruk ka Allah memeh salat zuhur teh pas azan es udang-udang asar cek majikanna ka haji diuk bae eta kemang keur naon goblok sia aing kudu teu dihudangkeun ji sugan kula mah tapakur bae gitu tapakur aing aya teh salat mah na encan salat mah aing teu pati ngalengis can dahar aing ye wah teu beres kita beres bae nah ieu sing hade tah naon iman segala lah eta sing hade jaga urang ye ucapan anu teu karasa ari sia kadeleuna bangun mamawa tasbih bae emang sia ieu sok ngawirid naon hanya ho itu wiridan mah itu rahasia perusahaan mah ngadeketkeun diri ka Allah henteu aing hayang nyaho aja sia tiba heula ge tilok mamawa tasbih ai jualan meureun kudu loba tasbihna ai hiji mah berarti sia wiridan aing geuleuh sia sok ngeluk bae di masjid sok maca naon sih itu mah urusan aing teh urusan bacaan mantep naon teh henteu aing mah hayang nyaho doang tas sia sok maca naon zikir tah sholawat tah apa tasbih aing mah ti kiai cek kiai ge cenah ke di akhirat aya pepelakan sorga aju
itu mah Rasul jannah naon pepelakan sorga orang pepelakan sorga teh la haula wala quwata illa billahil aliyil azim tah aing kuari keur ngawirid la haula batur maca la haula mangga bakal dicukupan segala rupa urangna dibere jembar bae mun dagang maju menjadi pejabat datang ka bisa korupsi eta laluasa maksudna beres budak ngomong la haula teh mawa seger gitu sia sok gawe la haula la haula wala quwata illa billah la haula la tughni min ju'in teh ya la haula wala quwata illa teu nyukupan tina lapar tetep maca la haula wala quwata illa billah ge lapar mah lapar bae murtad cing ada eta jadi wala sok ngawirid la haula bae ja tetep ngawirid la haula ge wae lapar bae sugan ku sebab ngawirid la haula haju seubeuh jan teu gas murtad teh cenah kan mantak rada lalaunan ya sing hade urang sok lalagaan man gos sekarang itu ulah lalagaan bae tapi ulah datang ka ngaluarkeun bahasa anu ngagiclekeun urang tina rel agama datang ka urang murtad na'udzubillah min zalik wa min zalik ulah tasing la haula la tughni min ju'in dia teu nyukupkeun tina lapar tetep lapar mah lapar bae atawa lain lapar sia mah ngawirid la haula bae kunaon teu aing mah resep bae la haula aing ngawirid la haula bae terus bae dia hutang bae teu cumpon naon hubunganna la haula jeung hutang la haula mah hubunganna jeung kayakinan ari hutang mah tuh saha tah pambayan lah sugan ku la haula kabayar hutang jan teu lah eta kos kitu murtad ngahinakeun kana la haula wala quwata illa billahil aliyil masyaallah sing hade jelema ngomong ceknya doana kula ieu naon duh asana kula ieu ditangkap ku polisi kasus naon tuh lah ulah yang nyawa kasus ambalayah kasus aing mah kalau bajasa tapi anu paling nyeri aing terzolimi kunaon aing pajar menggagahi anak Ki Zaid padahal mah harita aing ngan ngarendeng doang boro-boro aing menggagahinya udah ikeun nyonte ebrak aing kuari dikasuskeun bahwa aing teh cenah cak bapakna ngazinahan anakna tuh kuari geus aya di polsek dah aing geus kieu mah nasib tiba lagi mencak kolot ulah sok deuk dilincar sok diduduh maling buat bisa ndak kolot dah sok deuk dilincar diduduh maling sia kuari mah lain batu ribet bae meureun urang dikitu-kitu bae ku urang baheula mah rapi tah kolot eta budak ulah sok didieukeun di meja wah hutang ge kuari lantaran teu ngajeding ka omongan kolot ngah hutang wah bae boga hutang di meja kolot bisa ada itu ya Allah sok deuk di meja budak tadi duduk-dudukeun meja gede hutang ge aju kolotna teu mireng pan antepkeun bajeng pangais-pangais nanti dinya watuh horenganan hutang ka hulu-hulu masyaallah tak kolot bae hebat eta ulah sok deuk dilincar mantak diduduh maling ulah sok deuk di meja gede hutang ulah sok ngaremeh mantak pakir eta kolot masyaallah baheula mah kolot asal urang ngaremeh bicarekan ngaremeh tah sia susah yang ke bisaan kolot urang embung pan susah teh jadi cokotan tah urut abah ge cokotan ku sia tungtung nama pan kolot urang ngaremeh ongko nitahan ulah ongko ka urang dibersihan aja lamun dahar terepok terapi jasa piring teh telesak sia tesangkeun tah sia sok aing balayah kitu moal meunang nu geulis sia kan geus teh lamun sia meunang nu geulis tah rapihan tah piring tah mun bisa mau ulah hiji-hiji acan aju caian uyup ku sia geulis sia meunang
maksud kolot pemerenan atau teu kudu ngumbah deui bae gitu. Tapi bener eta. Asal anu rambetek beda harna rambetek tilok menang nu gelis. Tilok. Sok cirikeun gara-gara. Asal anu daharna rapi, pamajikanna gelis. Mantap kita urang mulai ti kuari mun dahar nu rapi. Urut batur ge mun teu rapi cokot. Keterlaluan tuh mah. Lah cak anu dizolim teh meureunnan caki Umar aing mah geus takdir Allah be ieu mah kos kieu. Caki Zaid anu nuduh kaki Umar bahwa Ki Umar teh ngazinahan anakna takdir lain takdir ieu mah kos kieu mah pagawean sia murtad. Emang keluar tina takdir kabeh takdir kabeh. Ki Umar nama geus deres nah meureun mah takdir ti Allah bae meureun aing mah kos kieu diduduh. Geus lah aing mah dek nyadar bae geus ke kumaha di polisi bengke. Kadege teh ku kisah takdir lain takdir tah mah pagawean hulu sia. Murtad teh kos kitu. Ulah sih hade. Kos kieu. Lah meureun aing mah sakieu ayana. Emang kunaon gitu? Aing dagang endog aju. Aja dagang endog terus nanjak jalan panjarore kuari. Atuh ngagibeg. Sepeda aing ngagebeg ngaguling popes kabeh. Beak yang modal-modalna. Geus nasib aing meureun kos kieu mah sadar pantah. Bagus atuh tukang endog tah. Geus nasib aing meureun kos kieu geus aing mah sadar bae. Nasib. Lain nasib tah mah siana bae lalawara. Murtad eta. Sing ada urang ngasok ngomong gitu kan. Nasib itu teman lain nasib lalawara. Lamun kieu ulah mamawa nasib. Hei, nasib mah memang bener nasib tapi dia lalawara. Tapi nasib ieu. Teu. Tapi kieu mah tah lain nasib, segala sia mah lalawara. Tah eta teh nganapikeun nasib berarti murtad. Beda saeutik teh ngagiclek tah. Beda saeutik mah ngagiclek. Mun kieu mah, sia dek. Duh lain malah dagang endog acak-acakan. Meureun teu peupeus ka wabeh angkorak goblok ieu pamimpin ieu rek ngaberesan jalan tolol jasa aja tuh tungtungna ka pamimpin bae Pak maksudnya pamimpin lurah camat bupati apa gubernur wabeh teh jelema keur marah mah kitu Bang gara-gara endog peupeus wabeh kunya disarekan negara kos pamimpinan cakna ieu goblok jasa tolol jasa. Tapi lah nyadar nasib ya Allah merenanan lah dog beak modal beak sepeda potong deh guys nasib ya Allah bagus apa jelema bagus sok ngaji mingguan meureun sanajan ditanggalkeun tanggal asung ge inget tidak ka nasib meureun ti Allah geus kieu lah geus sadar we balik nya dipanggul sepeda geus potong pan gara-gara jalan teu diberesan pan ku pamimpinna nah balik siang ngacaprak nasib segala nyarekanan pemerintah segala tama lain nasib tama lalawara sia bego murtad lain nasib eta da emang aya nu kaluar ti nasib mun kieu mah bener lain nasibna mah nasib tapi sia lalawara henteu teh mah bener tah nasibna memang nasib aing nyadar tapi kan sia lalawara henteu teh mah teu murtad. Lamun saking lain nasib tama lalawara sia eta geus murtad sing ada saeutik mah ngagiclek masyaallah nganapikeun nasib nganapikeun takdir Gusti Allah sia kunaon mah Zaid ngalamun bae sakana teh hirup geus eueuh harepan aing ambek heuy deuleu Lampung lega Lampung Medan lega sia sempit amat sih hirup ente lah aing geus harapan hirup emang kabogo aing di bawah batu atuh kabogo di bawah emang kan hiji awewe 1 juta bintang di langit satu yang bercahaya budak anak bawa Oma Irama kajian kumaha ge 1 juta bintang di langit satu yang ku cinta cintaku sudah ditumplekin semua
atuh sia teh aku maca di ember teu disesakeun kabeh teu aing mah geus dibikeun kabeh kanyana cinta sehingga tidak ada lagi tersisa di hatiku cinta. Aja ku bade ngeng soal kawin aing mah cakean teh geus eueuh deui awewe ya Allah ya si budak. Hei. Ai sia kunaon jadi frustasi kieu geus. Pokona mah Allah mah pokona lah geus teu ngarahmatan ka aing. Pegat tah frustasi ngaranna. Nah batur ge dihayu-hayukeun bae ka hayang aing mah geus pegat tina rahmat Allah geus aing mah geus teu dideuleukeun ku Gusti Allah. Teu diperhatikeun ku Gusti Allah. Geus aing mah mulai ti kuari moal kawin. Ieu budak euy. Di Lampung lah lega kene. Sia dikawin jeung monyet gaya ke. Misalna sia frustasi jeung jelema monyet aya gajah aya. Cih, eta sia kunaon kieu ya. Ulah sok aju frustasi kok sieun teh lain geus pokona moal geus putus aing tina rahmat Allah. Aya geus pegat. Eta murtad eta. Masyaallah, karim setik mangagicrek. Batur mah kawin 5 genep 7. Keluar geus di aturannya nama hiji ge frustasi blon pan eta. Sia kawin geus sabaraha? Aing dihitung geus 50 kawin. Tapi opat-opat, hiji 2 3 4 ke ieu tinggalkeun. Ke aing kawin deui, aing bari geus 50. Itu sia mah bu mikiran hulu nu leutik bae teh mah. Hulu nu gede teh dipikir-pikir geus sia. Geus kieu meureun nasib aing. Bagus sapuna. Ingat ka nasib. Bagus teh budak. Geus nasib aing meureun kos kieu geus teu bisa dikumbah pan aing nasib. Bobo budak. Tama lain nasib, tama cak nu saurang. Lain nasib tama kos kitu menghayu ke nafsu tama. Lain nasib tama. Murtad dan ngomong. Isi ieu mah anu kawin bae deureus jak kawin bae nya teu murtad. Aya nu ngaharuan teu murtad. Masya Allah. Tadu tak sing hade jasa sing hade. Atawa aya Kristen datang ke urang, Ustaz, ya. Saya agamanya Katolik. Terus saya datang ke sini mau masuk Islam. Oh, mau masuk Islam? Iya. Tunggu dulu ya sebentar ya. Saya mau ke dapur dulu nih. Ke dapur. Tah eta murtad tanya nata. Ridho jelema nu neuk Islam ridho nyana kana kakafiran si eta. Ulah dingkekeun deui. Saya ke sini mau masuk Islam. Duduk. Ya, ikutin syahadat ya. Langsung. Kecuali yang ngising jasa. Daripada ngaborok-bok di dinya, yang ngising heula geus. Ngising heula. Mau ke mana Pak Ustaz? Mau berak dulu nih. Saya habis makan sambal kebanyakan. Tunggu dulu sebentar. Berak beneran ngising beneran. Porocot. Beres gegeran ka dinya deui. Tapi lamun sakadar pukar pikir dan lain sebagainya atau aya keperluan nu lain murtad. Masya Allah dingkekeun. Lam yulakkinil Islam talibahu minhu atawa jelema teu daek nalkinan Islam ka jelema nu hayang asup Islam. Nah, murtadnyana sebab ngantepnyana ridho berarti karena agama selain Islam murtad. Allah. Awis tamhala minhu talkinahu kan qala lahu isbir sa'atan. Ceknya nanti kieu, sabar heula nya, sabar heula. Geus sagedeung we sabar. Sakira-kira sajam bae ke, tungguan heula. Geus murtad. Ulah dingke-engke. Ulah dingke-engke langsung bae. Urang lamun nyaritakeun kos itu hidayah mahal. Nu boga PT Gudang Garam di Jawa Tengah eta teh barahan jasa sabaraha masjid nu dibangun kunyana, sabaraha majlis nu dibangun terutama pondok-pondok pesantren, hebat jasa. Kemudian nyana datanglah ka guru kula deuk asup Islam di Jawa. Kemudian cak guru kula sekarang aja udah langsung syahadat. Sekarang cak eta bos Gudang Garam, saya itu masuk Islam pengen disaksiin sama rekan saya, sama keluarga saya, dan nanti mau diabadikan bahwa saya ini masuk Islam. Disoting lah mencara Quran.
gampang itu mah cek guru teh gampang udah sekarang aja syahadat itu mah nanti kita bikin lagi acara enggak lah nanti aja saminggu doang saminggu datang Senin acara dek poe Minggu pae memeh Minggu na eta kan ngaranna hidayah mahal jasa hidayah mahal Masya Allah tapi dulur-dulurnya terus Islam dulur-dulur nama terus Islam ngan bejana cak dulurna tapi ari syahadat di imam enggeus syahadat sorangan enggeus wallahu alam tah mangke kumaha di akhirat bah ya Allah ya Rabbi mendak eta ledidai di Mesir nyana boga kitu kabogoh itu orang Arab nah ieu nyana langsung asup Islam di Mesir asup Islam balik ke Inggris eta dibunuh cara pembunuhannya seperti gitu ayahnya mata data nak masuk Islam biasa syahadat mendaknya jadi ratu nya sugih nya gelis akhir hayatna nyana maca 2 kalimat syahadat itu batur mah kapal boga perusahaan boga nya jadi ratu di akhirat ka surga ya susah aya di sia dagang rugi aya di sia gering aya di sia aju salat carang ngan tapi tetep urang mah alhamdulillah iman ka Allah subhanahu wa ta'ala bahkan dari urang mah sering ngaji sok haju sadarna gede jasa ka sadar lah diatur beureun ku Allah pamajikan marah ge pamajikan marah kak emang ieu atuh kumaha aya dapur teu ngebul lah geus Allah ngatur beureun lain masalah Allah ngatur kak atuh usaha sih usaha atuh usaha aja kakak geus kala kebebeakan geus bandingan ku Allah mah beuh berak terus jadi wali temen tah di urang saladar tuh pamajikan ge ngerenyeng bae sampai 2 pe 3 pe ka ditu atuh sadar ieu ya jelas geus da atuh kak ya kakak dicarekan kuku lagi cek kitu-kitu kene bae sarua kakak kula menyarekan kakak sarua jeung rekanan gunung hartian geus lah atuh nu penting mah atuh urang dalalahar bae kongkorong jualin aya kene bae kongkorong atuh geulak kak meureun urang rumah tangga jeung kakak salah hitung-hitungannya kunaon mah kan urang baheula sok dihitung abeh mulus rahayu ya urang mah kurang mulus rahayu ya ai awak masalah leger nya di ieu bae batur geus boga mobil boga motor rumah sepeda kan ulah sok ngomong kos gitu geus aya takdir ti Gusti Allah neng kawin jeung kakak geus aya tulisanna di Lauhul Mahfuz boga anak urang 15 geus aya tulisanna aju urang susah geus aya tulis lah kakak mah bisa nangan takdir melulu takdir ya atuh kumaha deui heueuh nya kanya geus tah ngeunaheun tah kos kitu ngeunaheun lah atuh sapiran ungguan paeh doangnya urang sugan bae isuk para raeh kanya siapa sok aju kitu aing ngaji mah ngeunaheun babalik ka Allah deui lamun teu ngaji geus masyaallah kos ustazah dicandung ku salakina marah panjana ustazah ongkoh marah ongkoh pan itu bagus eta pan ari ustazah mah kudu ke bareng geus nasib aing geus aya tulisanna manan kieu di Lauhul Mahfuz meureun aing teu kudu hese-hese asup ka sorga ku sabab dicandung geus cukup meureunana geus kakak bedana geus kawin deui cicing we pan meureunnya si ustadna teh eta kang ngomong atuh geus kawin deui emang ai bebeja geus marah itu bebeja tuh kan ngarana geus kanyawan sebab aib amajikan mah leuwih hebat tibatan intel menelusuri nanya eta seukeut irungna seukeut ya sairung intel teh sabaraha intel bin eleh bin masyaallah kak kakak imam ngomong bae geus kawin teh can geus kakak hampura we lain masalah hampura kukula di hampura kak cek kula bajak tanggung hiji dua mah tilu abeg kak nu bener tah tuh pan mantep tah ieu mah ustazah ge tetep marah we teh inget ka nasib eta ustazah cobaan habek anu jadi ustazah cobaan nyandung coba ustazah tah marah tah mun marah sia ngaji bae unggal minggu ka Cilogok
Enggak karena dia candung bege marah, dikira make ilmu nak buada. Eta kos kitu teh. Aja sok malikeun nyana. Hei. Ulah sok aju kos kitu guruna ge guruna can nyandung. Mun guru geus nyandung los. Tungtung nama ka aing we kabeh. Teu beres. Nah, ieu istamhala minhu talqinau. Kan qala law aya jelema hayang asup Islam diengkekeun tunggu sajam murtad. Atawa ngupurkeun jelema Islam. Jelema Islam dikupurkeun. Ya, tah jelema kufur, kafir tah jelema. Geus, balik ka nyana. Ulah sok ngupur-ngupurkeun jelema nu maca 2 kalimat syahadat. Adapun kadeuleu nyana rada kurang-kurang ucapan misalna nu kaluar di naon kitu ngegerokeun bae, gerokeun nasehatan 2 mata. Ulah sok dikupur-kupur malik da ka nyana. Masyaallah karim sing ada. Atawa kieu Zaid ka dieu. Aisyah kadeleuna ku aing hirup sakadaek sia. Ieu sia ku ari kerja di DPR Bang. Heeh. Aing nyaho jasa. Sia kamari ieu mawa awewe emang aing teh nyaho. Emang sia nyaho? Yeuh. Aing rakyat tapi nelegeun sia. Awewe ku sia dibawa pan sia teh dewan. Aju korupsi aya di sia. Malah aing nyaho. Pan sia mengkonsumsi obat. Dah, sia nyahoanan. Ih, aing nyaho jasa. Sebab anu ngajualna bebeja ka aing. Nyata. Bener tah? Emang sia teu Islam. Sia kos lain Islam bae sia. Sia Islam kan? Sia Islam teh lain. Teu aing mah. Tah, geus murtad. Ngajawabna teu aing mah. Tuh kan? Sia lain Islam lah. Sia Islam kan? Kok sia kos kitu amat? Mawaan awewe nya mabok korupsi terus. Eta mah kabair. Ji, sia Islam teh lain. Si kurang teh kan kitu tah. Eta bentuk nasihat. Maksudna negor, sia Islam teh lain sih. Lain ini mah. Cak DPR teh misalnya. Murtad dari teh. Enggak jawab lain berarti menyatakan ikrar teh bahwa dirina lain Islam. Na'udzubillah min zalik wa min zalik. Masya Allah loba jasa. Hai mang. Now, ulah sok adu kotok bae atuh. Geus teu lain zaman kuari mah lamun endek ge lamun endek cross. Lain adu kotok mah zaman kamari ieu tah mah zaman jaipongan. Eta mah kos kitu mah tah mah zaman ngadu koprok, tah mah kos kitu mah rolet di lembur. Ngadu kotok diteruskeun keneh bae. Kuari mah geus lain zamanna geus lain zaman ngadu kotok kuari mah. Zamanna zaman internet, zamanna kuari mah zaman motocross, zaman sirkuit. Ulah ngadu kotok bae ke di akhirat mamang ke ku kotok diadukeun. Kuari kotok diadukeun ku mamang. Emangnya teh nyerieun kitu silih pacok. Nyerieun. Engke di akhirat cak Kangjeng Nabi ge di akhirat ye di poe kiamat. Engke mamang diteangan ku kotok diadukeun mamang. Dah, teu sieun saeutik-eutik acang aing poe kiamat. Murtad. Jawa teh sok ngomong ka situ kan. Kiamat. Tayang ieu teu sieun ieu mah kiamat. La akhaful kiamat. Teh aing mah teu sieun ka poe kiamat. Ke, ongke bae, dongeng doang teh mah kiai. Kiamat ya can orang anu balik ti ditu. Eta murtad geus kitu. Teh aing teh sieun ka poe kiamat. Teh murtad. Sebab eta mah intina teu percaya. Tapi beda jeung wali. Wali ngomong, ulah aing geus teh sieun ka poe kiamat. Sebab nya geus deukeut jasa jeung Allah. Geus bahasa kos kitu teh bahasa fana. Bahasa fana jang dirina eueuh masalah. Sebab ngabahasana ge kamari anal haq, ulah Allah. Anal haq. Allah ye sebab nya geus kahiji jasa. Sanajan cek syariat mah tangkap bisa dibunuh. Tetapi jang dirina henteu murtad. Henteu murtad. Teu sieun bae kiamat atuh. Emang kunaon kitu? Teu sieun.
jeung Kangjeng Nabi sok kapanggih bae unggal peuting jeung Gusti Allah sok kapanggih bae malah geus kabayang poe kiamat indahna di akhirat henteu ingat sieun saeutik-eutik acan ka poe kiamat henteu tate henteunan kitu ngaranna teu murtad tah wali mah mun disedak kurang teu sieun ka kiamat teu saeutik-eutik neraka dipake ka sieun aya ka sorga teh hayang neraka tembung ayo maksudna kumaha aing mah hayang ge jeung Allah tah isi hatena kan kos kitu geus mun nyaritakeun teu sieun ka kiamat teu sieun ka neraka eta mah tah kos kitu henteu naon wali mah beda jeung tukang ngadu kotok mentek tadi contohna ge tukang ngadu kotok atau man gaple ti jam 6 isuk-isuk datang ka zuhur datang ka asar mending mun menang eleh main gaple teh judi mah nu elehun menang tanyakeun ka nu eleh aing beak motor hiji tanyakeun ka nu menang motorna mana judi mah nu menang duitna nu eleh nu sit paling sit aya sit mah aya si boga duit seberit 100.000 nang di mana tuh menang ti sit di nu main aya teh materi dahar ku jelema teh hasil main teu ceulik datang kadaekeun salat deui urang kumaha bensin motor leumpangna kumaha bensin lamun bensinna murni motor bagus jasa mobil hebat jasa lamun di usian pertama wah hebat jasa komo lamun mobil di usian bensol hiber ngudag Garuda ujianana tapi lamun urang di usian 2 tak merebet usian kurang minyak tanah di dia kacikupa datang ka teureut jago dorong kurang salah bensin sakjana kurang tadi nyawa bensin usian minyak tanah wah motor ge acak-acak awak kurang sarua esian coba ge hasil ti pamarentah awak kurang daekeun moal hudang peuting tek celik sanajan daekeun hudang peuting beurangna kakaleyangan beurang kakaleyangan peuting tas tahajud beurang kakaleyangan cak pamajikanna ka emang kunaon itu bangun kakaleyangan mabok tahajud aing keur peuting puyangnya saya beurangna puyangnya eta bengsina cok kiai mah peuting tahajud peuting maca Quran beurangna aja biasa bae tuh si anu peutingna tahajud maca Quran wirid beurangna biasa bae bensinna rapi bensin teu merebet urang menang ti pamarentah merebet kajen ku kumaha ye kiai cenah ulah sok kitu ki di dieu loba jasa pamarentah juga aja aing mah teu ngajakan pamarentah ngaji pamarentah keuna ulah ngaji ka dieu mah antep keuna sakalian jadi di neraka maksudna itu parah amat pemerintah duit pajak mah Kangjeng Nabi geus nganyatakeun wang parah-parahna siksa di akhirat jelema nu ngadahar pajak ieu mah sakadar nyaho bae bejakeun ka Jokowi mah asal nyaho bae jeung moal dirobah ieu moal asal nyaho bahwa duit eta teh haram geus semet nyaho bae lamun henteu dibere nyaho-nyaho acan kan kabaya ieu mah asal nyaho bae pajak teh haram geus titik aya kiai pajak halal aya usul fikih ke main coba pangnyatakeun ke lain mah kerja ditakeun murtad bolon baru ke aya usimna atuh aya usim dan ada dia kos nyogok pan geuring geus bejakeun usul fikih teh nyogok teh aya nu halal tah mantep cenah kos kumaha tah halal tah halal sebagian kan sogok menyogok ar-rasyi wal murtasyi finnar urang mawa motor kemudian di jalan teh aya polisi urang disetop polisi kemudian ditanya STNK aya motor rapi ngan SIM teu mawa tangkap ku polisi ketika orang nyogok supaya ulah ditangkap ar-rasyi wal murtasyi finnar eta nu mere jeung nu narima polisi jeung nu naik motorna jadi kerak neraka
Emang kumaha gitu. Mentak polisi mah jadi sampah masyarakat ke ujungna. Coba eta haram. Kumaha mun kieu? Urang dek buru-buru ka Cisoka lantaran dulur urang muriang kritis, urang dibel, siap urang naik motor bawa beneran di Cikupaya polisi trit. Aya bae jeung ieu. Ana SIM ada. SNK aya, motor aya, kapentil-pentil aya kabeh, helm make. Tapi tetap ditangkep bae. Wah, kunyana dikata sennya nyalanya dikit. Sial teh polisi. Atuh hurung kene ngan saya tigentit gitu tah. Kurang normal cek ini. Saya eta urang teh hayang lulus. Ieu mah supaya urang cepet ke Cisoka ieu. Lantaran dulur urang keur kritis urang dibel bae. Ieu mah demi kelancaran. Mere. Lain nyobok sama. Kos kitu mah sebab lengkap. Artian teh lengkap surat aya SIM aya motorna rapi dan lain sebagainya geus ieu tinggal ya silakan tapi tetep sen hurung ngen leutik ngentit tetep jangan hayang sogok ku urang nah nu narima nama haram nu merena mah teu eta usul fikih teh datang ka dinya kumaha tadi usul engke ieu mah keur carita bayangan bae lanang aya kos gitu ala kadar tabayangan jadi ke kaluhur ge macam-macam geus pajak ge aya anu halalan ala kadar eutik masyarakat itu nu narima tetep haram bae nah ieu keur carita bahwa nyana ngomong aing mah teh sieun saya tiga-tiga acan ka poe kiamat sanajan aing ngadaharan pajak bae teu aing mah teh sieun dah akhirat kiamat kumaha engke bae. Nah murtad tesieun ka kiamat puguh nu mantak urang peuting tadarruge ka Gusti Allah ceri eta tesieun jaga engke geus badi kuburan urang ngabayang-bayang geus mangke kitu dihudangkeun baas dikubur kemudian ka mahsyar engke bakal aya timbangan urang ngabayang-bayang diri urang teh bakal seperti kitu be lamun kabeneran dosa urang anu loba leket timbangan kabelah kenca meureun moal teu urang teh cek malaikat ieu mah neraka bagian anak bayangkeun neraka teh seuneu boro-boro engke seuneu geus jutaan tahun kakarak urang di imah urang kapanasan bae ge aya kompor ngegedug-gedug urang geus lumpat kahuruan saeutik bae ge urang geus lumpat kakarak kena rokok saeutik bae ge urang geus lumpat ieu urang ngaberanikeun diri terus maksiat ke Allah kemudian orang tengah bayangkan neraka ayo omong tesian ini maka kiamat tesian ini maka neraka murtad tak sing hade Masya Allah karim ada anu adzan Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar bohong kos itu dah. Mana ada Allahu Akbar dah. Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allah nu Maha Agung. Bohong. Murtad. Ngadenge nu azan, bohong sia bohong. Murtad. Ngabohongkeun kana akbarna Allah. Masya Allah. Mun kieu mah hayya 'alas shalah ayana salah woi gandeng ente tahu tuh murtad ente ngan hampir-hampir guys dah atuh tah loba nu kos kitu mah loba keur ngarobrol buat nih kamu teh si budak azan loba teh mah kos kitu mah loba eta berarti kan lain sadar nyana eta teh nu adzan teh ngabejaan itu waktu salat sih ulah ngarobrol bae komo keur maksiat mah ulah ngomong atuh enak ngomong buaneng teh budak adzan asa dicili aing bae goblok jasa henteu teman teu murtad tapi lamun kieu mah hayya 'alas shalah hayya 'alas shalah bohong sia nah bohong kana hajakan salat eta geus murtad. Masya Allah
jelema resep jasa ka kopi misalnya. Ya kopi. Woi, insyaallah kopi kapal meledug ya. Cek nyana ku hobi-hobina kana kopi segelas kopi leuwih bagus tibatan ilmu. Masyaallah. Kisatun min hadzal kafi min hadzal gafi khairun minal ilmi. Ya segelas ieu lebih bagus tibatan ilmu atuh murtad. Sapira kopi urusanana. Dah. Atuh sapira kopi jadi cai kieu ka ditu aya ilmu kan. Masyaallah. Masyaallah. Tapi murtadin loba jasa. Atawa nyana ngadoa Gusti, abdi mah geus teu kuat jasa ieu boga panyakit Gusti. Dihitung-hitung geus tahunan Gusti lah daripada kieu mah abdi mah maningan paehan bae ku Gusti. Abdi mah paehan bae Gusti terserah Gusti teh mah abdi mah geus paeh mandek muslim tadi kafir murtad. Eta ge frustasi keneh kos kitu. Masyaallah. Kuduna mai geus muriang gitu. Alhamdulillah ya dibere cocoba ku lain cocoba beureun keur naon kitu ngarebeakeun dosa. Alhamdulillah. Ya mudah-mudahan bae keur carita pendek umurna mudah-mudahan iman kabawa eta nu kuduna bahkan gitu. Ieu mah geus teu kuat-kuatna ka panyakit, cenah ngomong gitu Gusti, abdi mah paehan bae. Terserah Gusti. Rek kafir rek Islam kuliah penting paeh geus teu kuat jasa. Murtad dari taken. Kudu maca 2 kalimat syahadat. Masyaallah, masyaallah. Atawa jelas-jelas jelema agamana lain Islam kurang tadi kafirkeun aya nu geus jelas agamana kafir-kafirkeun kurang tadi kafirkeun eta murtad. Masyaallah, masyaallah. Ada ngomong kieu, ya Allah ya Rabbi ieu terus-terusan Gusti ka abdi teh mere coba kamari usaha abdi beak abdi usaha Gusti Maha Uninga bagus bahasa kos kitu nama tapi kan rugi jeung modal-modalna beres tidinya abdi boga ruko kapan kahuruan Gusti ala aya ala kadar jang dahar didinya teh jeung jang menopang kahirupan rumah tangga kan kahuruan aju anak abdi panu kahiji maot aju nu bungsu paeh deui Gusti ieu seku terus-terusan ieu si Gusti. Nah ieu mah mimiti usaha abdi rugi acak-acakan poe jeung modal-modalna boga ruko ala kadar warung-warungan kahuruan anak anu panggedena paeh nu bungsu deui bejeuna pangherang mata abdi pangresep mata abdi Gusti paeh deui pamajikan deui muriang ieu deuk dikumahakeun deui abdi Gusti ayo deuk naon deui Gusti ayo selanjutnya ada daun deui. Murtad eta ngomong kos gitu. Itu lah naona menghayu-hayu ka Allah. Eta kos kitu ulah, eta murtad eta bahasa kitu sarua jeung henteu narima kana takdir jeung nasib ti Gusti Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Atawa ya jelema saha-saha jelema nu asup Islam bakal dibere ye lamun ti Konghucu bakal dibere ye motor Scoopy lamun ti Buddha bakal dibere ye motorna motor nu gede teh naon ngaranna nu gede dasar susah sih mah teu nyaho saya aing ngomongna ya lamun ieu dibere bakalna BMW tah ya lamun Kristen Katolik asup Islam na ieu bakal dibere mobilna mobil BMW deui lamun Yahudi ya asup Islam Yahudi asup Islam ieu dibere Lexus masyaallah. Atuh aya jelema ti Buddha asup Islam bere motor Scoopy bere sesuai jeung itu jelema sugih tah. Pokona nu asup Islam dibere. Aya ki zaid di Islam.
aing hayang teuing tadi mah kafir aju asup Islam meureun aing jadi bere murtad ngahayal kos kitu tolol teh budak mending kieu aturan mah mending padahal mah aing mah teu kafir ge atuh bere-bere gitu kan tantu masalah tah mah atuh tinggal menta bae heuy aing mah teu kafir ieu Islam asli atuh bere sih batak naon entah bedek dibere deuk teu kafir tapi lamun kieu mah aing hayang teuing baheula teh kafir teu aing menjadi Kristen mah kuari asup Islam teu meureun aing dibere mobil BMW murtad dari teh sebuah hayalan tapi ngamurtad gitu Masya Allah karim laitani kuntu kafiran fa uslima fa utamalan duh hayang teuing kaula teh kafir aju asup Islam meureun aing dibere mobil tak eta kos kitu murtad adawa guru ngaji ngomong kieu ceng di durang teh aya agama hiji aya agama Buddha aya Hindu aya Konghucu aya Kristen aya Katolik aya Protestan aya Islam ngan eta mah Buddha Konghucu Hindu dihijikeun jadi hiji teh mah nah iya ya Protestan aya Kristen jadi hiji tah kemudian aya Islam nah jadi agama teh loba barang ditilik-tilik ceng geura ge ku Aceh nya nah kadeulana bagusan kene Nasrani jeung Islam mah murtad ngomong kos itu murtad nah kadeulana ku urang barang dipandang bagusan kene agama Kristen jeung Islam murtad kos itu murtad eta geus ngabaguskeun kasalian agama Islam murtad. Namun kumaha ku lamun kiai semua agama itu bagus. Mun datang ka dinya murtad. Lamun kieu mah semua agama itu bagus bagi penganut-penganutnya henteu. Henteu teh mah kos kitu bagi penganut-penganutnya. Jadi ngaranna ditakwil. Namun kieu mah seluruh agama itu bagus. Titik datang ka dinya murtad. Ngabaguskeun agama di luar Islam murtad. Tapi dalam gimana seluruh agama itu bagus menurut penganut-penganutnya. Karena saya agama Islam, menurut saya agama yang paling bagus adalah Islam. Menurut Ahok, karena Ahok mah Kristen, dia mah Kristen yang bagus. Menurut Jokowi remeng-remeng saya. Maksudnya nggak tahu dah. Tapi yang jelas dia juga Islam sebab dia suka sholat duha. Wallahu alam zuhur mah. Itu. Nah, itu kan ngomong seluruh agama itu adalah bagus. Titik datang ke dia murtad, kudu maca 2 kalimat syahadat. Seluruh agama bagus menurut penganutnya masing-masing. Henteu. Ya Allah, nu mantak sing hade urang bahasa urang. Seperti Gus Nuril ngomong, seluruh agama itu bagus. Tidak ada yang tidak bagus sebab ada yang mengikutinya. Menurut yang mengikutinya ya bagus. Tetep murtad teu naon. Nya ngomong gitu di gereja emang murtad teu. Talingat kurang teu perhatikeun bahasana. Bahasana apa? Seluruh agama itu bagus sebab ada yang mengikutinya. Jadi menurut pengikutnya ya bagus. Ya teu murtad. Bahasa setik melimit tetet nyana ngomong di gereja rame kos di ekpos dan lain sebagainya urang ngadengena kudu nu asli ulah ngadenge ti HP nu sapotong lamun urang ngadenge ti HP sapotong dipotong-potong komo nu ekstrim ujung-ujungna kan ieu emang mengadu domba nu asli coba emang kuat teu boga eta rekaman eta boga sarua sebab beusi nyana bener murtad deuk ditoe lagu kula mah sebab nyana adalah sarua jeung urang pendakwah atuh lamun nyana salah kula mah wani Gus Nuril sini kan 4 mata sini duduk situ Jakarta ada cewek enggak sih ada apa sih ya iya maksudnya kalau ada cewek yang cantik kita kawin lagi iya dengan kesehatan naon sih entah kesehatan gua itu waktu ngomong di gereja bahasanya ini kula mah sanggup dah. Tapi barang nggak dengar rekaman asli. Emang kiai nggak dengar rekaman. Naik bus jarah. Aya nu boga rekaman eta. Jadi mah Gus Nuril ya. Diganyakeun ku kula di bus. Emang kiai sok nonton TV siapa sok ngacak goblok.
Atuh engge neuleuh cai engge jelema sarua. Dengekeun ku kula. Aya nya susut. Aya rekamanana. Dengekeun ku asli tanu asli. Oh atuh henteu murtad bahasana. Seluruh agama itu bagus sebab ada yang mengikutinya. Jadi menurut pengikutnya ya bagus. Gus Nuril bari lalagaan. Teu murtad teu naon. Namun kieu seluruh agama itu bagus. Titik sudah. Eta teu bagus. Supaya kitu kudu maca 2 kalimat syahadat. Mentak sing hade. Sautak setik. Ieu sing hade bahasa teh. Nah iyalah perhatikeun numantak dibulak-balik jang modal diri urang asupkeun pelakeun ka jero hate tanam. Ulah sembarangan urang ngomong besi hanas urang suraseri di akhirat aya dokumen urang diangsongkeun ku malaikat naudzubillah min zalik lamun sampai dokumen urang ke diangsongkeun kemudian urang tergelincir tina ucapan lah hanas ngomong teu sabaraha hanas urang kaluar tina Islam mentak jaddidu imanakum bila ilaha illallah geus sering-sering maca syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah baca la ilaha illallah muhammadur rasulullah geus beres halala muharraman wallahu a'lam.